lain didenge-denge ku aing eta masalah jembatan Cirahong nya ayeuna teh jadi kumaha nya Pak Kades? Aing mah jadi lalieur goblok. Cek aing ge kieu nya tong loba-loba ting pungli atuh Pak Kades ayeuna mah ya kieu gerakeun cenah digarawe tah. Aing ge sanganggurna aing euy. Jujur aing tara malakan batur aing tara ngentaan batur digawe aing mah goblok. Digarawe we bari jeung eta teh bangunan teh lain masyarakat anu nyieunna goblok eta teh pemerintah meureun anu nyieunna goblok. Ada siapa ku hayang enteng dengan duitnya dar anu jaralan naik motor ge sia mah dipentaan goblok sia mah sia mah alasannya saikhlasna goblok mikir atuh sia teh ngarorak keneh goblok dengan pagawean anu ngeunah keur anak pamajikan geuranya halal ongkoh goblok sia teh ari kitu mah anjir cek aing mah kurang bagus lah jadi lalaki mah anjing jadi lalaki mah kudu daek usaha sakitu weh keur maraban anak pamajikan entong sagala mentaan anjing eta mah disebutnya kaos pengemis anjing aing mah ngaropi cek aing ge nu matak ngopi goblok sia teh sia mah kutara ngopi jadi mung digawe teh goblok